Mangkobah kadalapan nyarioskeun ngajadikeun anak Said Abdul Qodir budak awewe jadi budak lalaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manaqib Wali di mana wae ayana, dina ieu waktu sim abdi bade ngaguar manaqibna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sate acan dilajengkeun kana mangkobah anu salajengna. Mangga kasadayana sahabat Manaqib Wali subrek heula toel tanda loncengna supaya moal tinggalin video anu salajengna. Sahabat Manaqib Wali, hayu urang kawitan ku ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim. Mangkobah kadalapan nyarioskeun ngajadikeun nana Said Abdul Qadir budak awewe jadi budak lalaki. Dicarioskeun ku Syekh Hawadul Qadir. Aya hiji lalaki ngadeheus ka Said Abdul Qadir. Unjukan hayang gaduh anak lalaki. Dawuhan Said Abdul Qadir, maneh menta barang anu goib. Heug bae moal henteu boga. Tidinya eta jalma saban dinten henteu petot-petot hadir di Masjid Said Abdul Qadir. Barang parantos lami eta jalma kapastian tinu maha kawasa dipaparinan gaduh putra, tapi anakna anak awewe. Teras eta anakna dicandak ka Said Abdul Qadir diunjukkan anak ieu. Gusti kapungkur abdi nyuhunkeun anak teh sanes anak awewe, tapi nyuhunkeun teh anak lalaki. Dupi ieu geuning awewe. Dawuhan Said Abdul Qadir, eta orok buntel jig bae balik tangtu engke jadi lalaki. Teras eta orok teh dibuntel dibawa balik. Barang tos dugi ka bumina dibuka eta orok teh euleuh-euleuh jadi lalaki. Kalawan idin Allah subhanahu wa ta'ala eta putra awewe jadi lalaki. Sakitu wae anu kapihatur dina ieu waktos urang lajengkeun kana mangkobah anu salajengna. Mangga subscribe wae ku sahabat Manaqib Wali dimanapun ayana. Sakitu wae anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.